Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalal hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunzila alaina ma'idatan minas sama'i qala ittaqullah in kuntum mu'minin. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ahli pangaosan anu kusim kuring dihormati. Alhamdulillah urang sadaya patepang deui dina acara pangaosan. Mung dina ieu acara pangaosan sim kuring bade ngabahas kisahna Nabi Isa sareng kaumna. Perjalanan Nabi Isa sareng kaumna nu sakumaha tadi diaoskeun surat Al-Maidah. Idh qalal hawariyun dina nalika nyararios ieu kaum-kaum hawariyun nyararita ya Isa bin Maryam, hei Isa putrana Maryam, hal yastati' rabbuka nah kawasa nah kaduga nah kawasa pangeran anjeun ayung zila alaina nurunkeun ieu pangeran ka urang sadaya maidatan hidangan atanapi lalauh tuangeun minas sama'i ti langit. Kumaha waler Nabi Musa? Qala ittaqullah. Saur Nabi Musa, kudu takwa aranjeun kabeh ka Allah. In kuntum mu'minin, lamun bukti aranjeun kabeh eta jalma mukminin. Jadi maksud kudu takwa teh sing sieun ka Allah barang pentan model kitu. Gancangna carios hadirin sadayana pangna eta kaum Hawariyin nyuhunkeun hidangan, nyuhunkeun tuangeun ka Nabi Isa supaya ngadua ka Allah margi waktos harita eta tetes nuju kalaparan, nuju tos teu aya tuangeunna naon, maka unjukan ieu kaum Hawariyun supaya Nabi Isa ngadua ka Gusti Allah. Tadina kisah nu salajengna sakumaha anu dicarioskeun asbabun nuzul eta ayat teh wa sahihul ladzi alaihi jamahirul ummati wa masyahirul a'immah annaha qad nuzilat. Ari numutkeun kaul sahih alladzi eta anu alaihi tetep kana ieu ladzi jamahirul ummah wa masyahirul a'immah, jumhurna para imam termasuk imam anu masyhur yen sanyana ieu ayat Maidah Al-Maidah tadi qad nuzilat diturunkeun Maidah teh asbabun nuzulna kieu kamaruya sakumaha seperti perkara nu tos diriwayatkeun naon anna Isa alaihi salam sanyana Nabi Isa alaihi salam sabada Nabi Isa didesak kaum Hawariyin supaya ngadua ka Allah nyuhunkeun naon hidangan tuangeun ti Gusti Allah supaya turun ti langit. Tah Nabi Isa teh akhirna Nabi Isa teh sateu acan ngadua adus heula ibak heula beberesi heula. Santos ibak adus beberesi labisa walabisa saupan. Supan Nabi Isa teras nganggo-anggoan anu butut. Santos nganggo-anggoan anu butut wa sholat rakaataini. Ya Nabi Isa sholat 2 rakaat. Santos sholat 2 rakaat, beres sholat teras Nabi Isa teh taqarrub pato to'a teras weh nungkulkeun Nabi Isa ra'sahu kana mastakana Nabi Isa. Tungkul Nabi Isa teh wagodo sareng meureumkeun Nabi Isa basarahu kada socana peureum tungkul bari teureum. Tos beres pungkul peureum ya Nabi Isa namanya didinya ngadua Nabi Isa. Sumada'a
terus ngadua Nabi Isa bima da'a kalawan perkara nu ngadua Nabi Isa wa ujiba jeung diijabah ieu Nabi Isa bima kalawan perkara ujiba nu ijabah ieu mah namanya we ngadua Nabi Isa ngadua sakumaha nu dipikahoyong ku ieu kaum-kaumna ku kaum Hawariyun ngadua teras diijabah ketika Nabi Isa ngadua tos beres ngadua wa idan tah dina nalikana kitu bisuprotin hamroin telamiti dinya aya wen layang aya nu hiber naon baki anu beureum kitu nya aya baki anu beureum nu jilat diturunkeun ieu baki teh ieu hidangan teh baena gomamataini antara 2 mega jadi turun ti langit turun antara 2 mega gomamatun tegasna nu hiji mega paukoha luhureun ieu hidangan ari baki nu eta baki teh nawadaheun luhureun baki teh pasti seueur tuangeun tah dikawalna ku 2 mega nu hiji luhureunana gomamatun tah nu samega hiji deui hanapeun ieu baki jadi ieu mega luhureun mega tuangeun ngampar luhureunana mega deui turun ti langit eta hidangan-hidangan bari nu ninggal sanes Nabi Musa wungkul sanes Nabi Isa wungkul wahum yang zuruna wahum bari ari ieu kaum Hawariyin yang zuruna eta naringalikeun ieu kaum Hawariyin ilaiha kana ieu hidangan kana ieu maidah naringalikeun eta kaum-kaum sadayana ningalikeun da sabab rek teu katingali kumaha katingali ieu mega di luhur turun ti langit lalu katingal eta aya baki-baki hidangan-hidanganana turun ka eta bumi hatta sakotot baina aidihim sehingga murag atawa datangna ieu hidangan teh murag baina aidihim antara hareupeun kaum-kaum nu tadi megang ngaguluyung ti luhur teh terus turun ka handap beres nepi ka handap yah ngampar weh eta naon eta hidangan tuangeun nu diwadahan ku baki tadi teh nu dianterkeun ku naon melalui 2 mega tadi teh santos kitu santos eta hidangan tuangeun lalawuh makanan anu ti langit Nabi Isa ninggal kaum ninggal teras weh pabaka nangis saha Isa alaihi salam Nabi Isa alaihi salam nangis Nabi Isa waqala sareng ngadua Nabi Isa menunjukkan ka Allah ngadua saur Nabi Isa Allahumma ij'alni minasyakirin ya Allah ij'al muga ngajadikeun Gusti ni ka abdi minasyakirina eta ti golongan jalma-jalma nu bersyukur kabeh Allahumma ij'alha rahmatan lil alamin saur Nabi Isa teh Allahumma ya Allah ij'al muga ngajantenkeun Gusti ha kana ieu hidangan rahmatan kana jadi rahmat lil alamina pikeun sakabeh alam wala taj'alha muslatan wa uqubatan wala taj'al sareng muga ulah ngajantenkeun Gusti hakana ieu hidangan teh muslatan eta jadi panyiksa wa uqubatan tegasna jadi siksa Gusti mudah-mudahan ieu hidangan ti Gusti nu turun ti langit teh mudah-mudahan sing jadi rahmat ulah dijadikeun panyiksa ulah jadi panyiksa ti Gusti santos kitu beres Nabi Isa ngadua sareng syukuran ka Allah sareng ngadua summa qoma teras Nabi Isa ngadeg tatih Nabi Isa watawadha sareng wudu Nabi Isa wasolat sareng salat deui Nabi Isa wabakia jeung nangis deui Nabi Isa beres itu mah ngadeg deui salat deui nangis tos kitu summa qala terus weh nyarios ieu Nabi Isa lahum ka kaum Hawariyin nu tos ningal naon ningal hidangan tuangeun tos ngampar payuneun sadayana nyarios Nabi Isa saur Nabi Isa liyakum ahsanukum amala liyaksipa anha liyak waliyadkur ismallah alaiha saur Nabi Isa muncak basa urang mah supaya nangtung saha kumpang alusna di antara aranjeun kabeh muncak basa urang masuk ka wakil ti aranjeun saha geura nangtung pang alusna ti aranjeun pang alusna amal mangga geura nangtung ngadeg ngalengkah nyampeurkeun kana eta hidangan nu ngampar coba yaksipu bukakeun eta hidangan teh yaksipu anha mukakeun ieu ahsanukum anha tina ieu hidangan teh kan ditutupan coba tingali
ngan wayad guru kudu zikir, kudu nyebut zikir ieu ahsan ieu jalmi teh ismallahi kadah nyebut nami Allah alaiha kana ieu muka hidangan tadi teh. Santos kitu wayakulu sareng nuang ieu jalmi wawakil tadi min hatina ieu hidangan. Nah, gancangna carios tos aya perintah kitu ti Nabi Isa teras weh aya anu nyarios pakola teras weh nyarios bari ngadeg saha Syam'un raisul hawariyina tegasna pamimpinna ieu kaum hawariyin nangtung bari nyarios ngomong ya Sam'un angta aula bidalika angta ari anjeun saur ieu Sam'un aula eta leuwih utama bidalika karena itu anu leuwih utama keneh salira kana Nabi Isa teh nu pantes kedah muka naon muka eta hidangan sareng mencicipi eta hidangan. Kumaha saur Nabi Isa begitu dikitukeun ku Sam'un pamimpin hawariyin faqala teras we nyarios saha Isa ngadawuh Nabi Isa alaihi salam santos kitu patawaddo terus wudu deui Nabi Isa wasolat deui Nabi Isa bakia sareng nangis deui Nabi Isa wudu salat beres salat nangisna karena syukuran ka Gusti Allah tos kitu summa kasapa terasa muka ke Nabi Isa almandila kana sapu tangan tutup naon teh tutup eta baki tutup hidangan-hidangan dibukakeun weh eta makanan-makanan teh kusaha ku Nabi Isa alaihi salam. Santos katinggal ku Nabi Isa dibukakeun eta sapu tanganna nu nutupan eta tuangeun hidangan tadi waqala sareng ngadawuh Nabi Isa ngaos Nabi Isa bismillahi khairur razikin bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah khairur razikin anu pangsaena ngarizkian kabeh nu pangsaena ngarizkian kabeh jadi maca bismillahi khairur razikin santos kitu paidan tahdina nalikana begitu tos mengaoskeun bismillahirrahmanirrahim tos dibuka paidan sama katun ari aya lauk dina eta hidangan makanan-makanan teh aya lauk masuyatun anu digoreng. Nah, anu digoreng bila fulusin anu teu aya sisitan. Jadi begitu ditinggal dibuka teh aya lauk ibarat lauk laut anu teu aya sisitan gitunya mun di urang mah teh aya sisitan teh lauk naon patin berarti nya mun di urang mah di daerah Saguling mah Bandung Barat mah tah ieu mah lauk anu datang nati langit hidangan lauk menengah goreng dari teu aya sisitan wala saukin jeung ieu lauk teh eueuh cucukan deui teu aya cucukan teu aya sisitan teu aya cucukan tasilu nu ngocor atau nu ngaleng ieu lauk teh dasman kana gajih jadi pinuh gajih aya gajihan gitu nya wa ingda ra'siha jeung eta tetep dina sirahna dina huluna ieu lauk milhun ari aya uyah jadi aya gaji oge dina deukeuteun naonna deukeuteun sirahna eta hidangan lauk teh aya naon aya uyah jadi geus asak eta hidangan-hidangan ti Allah ti langit teh santos kitu oge deui wa ingda dan biha jeung deukeuteunana buntutna itu lauk khilun ari aya cuka deukeut sirahna aya naon aya uyah dina deukeut buntutna aya cukaan. Oge walau hamin alwanil bakuli jeung wahauluha jeung ari sakurilingeunana ieu lauk dina hidangan tina hiji baki teh sakurilinganana dikurilingan ku pirang-pirang warna-warna lalab-lalaban itu lalab-lalaban atau mencek urang mah sayur salager itu tuangeun sayur-sayur ibarat lalab mahola al-karosi anu anu henteu aya campur kekesedan gitunya ayo eta lauk bangsa sayur-sayurana
Wa idan tah dina nalika kitu begitu dibuka tadi teh ditingali dihitung teh satu argopatin ari aya 5 roti argopah ala wahidin tetep dina hiji-hijina min hatina roti teh zaituna ari aya zaitun minyak zaitun. Jadi aya 5 roti tina hiji roti teh tina hiji roti teh aya zaitunan zaitun wa alasani jeung etep kanu kadua dina roti nu kadua teh asalun ari aya maduan. Jadi setiap roti teh anu aya roti aya zaitunan dina hiji roti deui aya naon aya tuangan teh aya madu wala salisi jeung kanu katiluna samnun aya minyak wala robii jeung tuangan roti anu ka saberiji anu ka opatna wala robi yabnun walal khomisi qadidun aya deng-deng denya. Jadi tuangan anu raraos gitunya aya 5 rupa. Tah saentos kitu dibukakeun tadi teh ku Nabi Isa alaihissalam ye hidangan nu sakitu ngampar seueurna. Dina setiap hiji bakina geuninganan aya lauk anu meunang ngagoreng teu aya naonan teu aya sisitan geus aya uyahna di dinya aya gajihna mun ceuk basa ayeuna mah bumbu-bumbuna termasuk sayur-sayurna lalabanana aya dina eta setiap hidangan dina baki teh. Santos kitu pakola terus saya nyarios ngomong saha samun ye samun teh tadi teh wawakil atanapi pimpinan kaum Hawariyin. Kumaha saur samun ya ruhallah hei ruh Allah tegasna Nabi Isa alaihissalam amin to'amid dunya amin to'amil akhirah. Naros isamun teh da panasaran rek teu panasaran kumaha tadi kan di dinya Nabi Isa teh sebatas ngadua teu aya anu masak teu aya dapurna ujug-ujug datang we ieu makanan hidangan tuangeun nu sakitu seueurna datang turun ti langit dikawal ku naon ku 2 mega teras ngampar payuneun ieu kaum Hawariyin. Santos kitu panasaran ieu samun teh pimpinan kaum Hawariyin naros hei Nabi Isa ya ruhallah amin to'amid dunya amin to'amil akhirah. Nah ieu hidangan ieu tuangeun teh nah tuangeun dunya atawa tuangeun bangsa akhirat ti akhirat. Kumaha walar Nabi Isa alaihissalam saur Nabi Isa qala ngawalar Nabi Isa laisa minhuma laisa ieu tuangeun teh lain minhuma lain ti tuangeun ti dunya lain tuangeun ti akhirat. So, Nabi Isa teh lain tuangeun ti dunya lain ti akhirat. Walakinnahu syai'un ihtara'ahu Allah bi qudrati al-aliyah. Tatapina ieu tuangeun saur Nabi Isa ieu tuangeun teh nyaeta syai'un eta hiji perkara ihtara'ahu Allah bil qudrah ieu teh karena ieu teh tuangeun nyaeta tuangeun ngamuliakeunana Allah gitu. Ieu karena kakawasan Gusti Allah. Kakawasan Allah nu maha luhur teh. So Nabi Isa geus tong sok loba naroskeun nu jelas mah ieu mah tuangeun langsung ti Gusti Allah tina ngaduana saha tadi duana Nabi Isa alaihi salam. So Nabi Isa kulu sok geura taruang ngaranjeun kabeh mah kana perkara saaltum nu geus menta aranjeun kabeh. Sok geura tuang kapan anjeun tadi nyuhunkeun hoyong naon hoyong tuangeun geus lalapar mangga geura taruang ngan wayahna beres tuang sak wasyakkaru waskuru jeung kudu syukuran aranjeun kabeh. Ulah poho kanu mere ieu rezeki kanu mere tuangeun syukuran ka saha ka Gusti Allah. Naon margina pangna kedah syukuran margi waskuru yamdudukumullah tangtu Allah bakal namahan kum karanjeun kabeh bakal namahan kum karanjeun kabeh saallah Gusti Allah wa yajidu tegasna bakal namahan Allah kum karanjeun kabeh mim fadlihi tina karunia Allah. Sok geura taruang geura syukuran ulah poho syukuran ka Gusti Allah lamun syukuran ka Gusti Allah ku Allah bakal ditamahan ieu nikmat anu berlipat ganda. Saantos kitu saur Nabi Isa silahkan geura taruang maka ngajawab beh ieu kaum Hawariyin pakola terus weh ngararomong saal Hawariyuna kaum Hawariyin
kaum Hawariyun, ya ruhallah saur kaum Hawariyun teh, hei ruh Allah tegasna Nabi Isa, lau aroitana min hadihil ayatan ukhra, lau aroaita lamun teh mah ningalikeun anjeun cek kaum Hawariyun, Nabi heung lamun ningalikeun anjeun na ka urang sararea min hadihil ayati tina ieu ayatan ukhra kana ayat nu sejen cenah. Coba cenah lah anjeun teh kan seorang nabi Allah geus tingali mujizatna, geus ningalikeun ka urang sadaya tanda-tanda ka nabianana, tanda-tanda ka rasulanana. Coba ningalikeun deui atuh ayat nu sejen cenah tanda-tanda nu sejenna. Kumaha etah panasaran keneh bae kaum Hawariyun geus dituruti ka hoyongna. Hoyong datangkeun hidangan, geus datangkeun hidangan, hayang deui naon? Hayang deui pamenta anu sejen. Kumaha saur Nabi Isa? Qala teras weh ngawaler Nabi Isa. Nyarios we Nabi Isa pakola teras weh ngandauh Nabi Isa, ya sama katu hei lauk. Nabi Isa miwarang kana lauk. Lauk anu tadi teh anu geus paeh, nu geus digoreng, nu eueuh naon? Nu ayeuna hidangan dina baki, anu geus tinggal ngahuap meunang ngagoreng. Nabi Isa nembongkeun tanda-tanda kakawasan Allah bahwa Nabi Isa teh seorang nabi, seorang rasul. Nabi Isa miwarang kana lauk, ya sama katu hei lauk. Ihyi kudu hirup anjeun biidnillah taala kalawan idin Allah taala. Lauk nu geus meunang ngagoreng, nu geus paeh tinggal ngahuapkeun, ieu ku Nabi Isa piwarang hirup deui kalawan idin Allah. Nguping kitu bari nyaksian eta kaum Hawariyun ku Nabi Isa ieu lauk meunang ngagoreng supaya hirup deui kalawan idin Allah, padtorobat eta ngagurubug aprekan eta lauk, begitu dikitu saur Nabi Isa teh hirup sia kalawan izin Allah, korejat eta lauk kekerepekan, lauk anu meunang ngagoreng tadi hirup deui. Santos itu sumakola teras weh ngadawuh deui Nabi Isa lah ka eta lauk, udi kudu balik deui anjeun, balik deui kan geus lila ditinggalikeun ku kaum Hawariyun, eta lauk meunang ngagoreng teh kalawan izin Allah hirup deui aprek-aprekan kumaha anu hirup. Gitu. Tos lami nyaksian sadayana ningalikeun ieu lauk anu geus meunang ngagoreng hirup deui, saur Nabi Isa kudu jadi anjeun hei lauk kembali kana asalna deui anu meunang ngagoreng teh. Santos gitu teraskeun. Santos gitu kama sumatorot al-maidah. Terus weh hiber naon al-maidah tu eta hidangan. Summa aso geus beres hiber ini deui hidangan teh terus weh kalaka maksiat daroraka ieu kaum Hawariyun teh ba'daha sabadana turun ieu hidangan. Geus warareg tuang geus naon teh lain syukuran ka Gusti Allah, padahal janji cek tadi lamun teh mah anjeun naon, lamun anjeun iman ka Gusti Allah maka kudu kumaha, kudu bersyukur ka Gusti Allah. Tah ieu mah tos tuang tos warareg kabeh geus mencicipi dituang, kalakah hayang naon deui neangan di tanda nu sejen deui, geus kitu mah geus beres tuang warareg, geus beres selain kalakah iman ka Allah ka Rasulna, kalakah nyieun doraka. Tah sabadana nyieun doraka kitu saentos ku Allah diijabah manehanana dibere hidangan, kalakah masih maksiat, akhirna ku Allah eta kaum Hawariyun teh pamusihu maka disalin rupa ieu kaum Hawariyun kirdatan disalin rupa jaradi monyet, wa honaziro disalin rupa sareng jadi bagong. Tak tidinya jalma-jalma nu nyieun doraka ka Allah oko ngadua nyebutkeun rek iman, geus nemongkeun tanda-tanda kakawasaan Allah, begitu ku Allah dipasihan naon diijabah kahayangna kahoyongna, geus ditaruang lain syukuran ka Allah, lain semakin iman ka Allah, kalakah nyieun maksiat ka Allah, akhirna kaum Hawariyun ku Allah disalin rupa, aya anu jadi monyet, aya anu jadi bagong. Nauzubillahi min dzalik. Wakila dicarioskeun deui kanat kabuktianana ieu lauk teh tatihim eta datang ieu lauk him ka ieu kaum Hawariyun arba'ina yauman. Gitu.
datang 40 poe cek sakaol mah ieu lauk nu tadi teh nu geus ditaruang teh kulantaran naon kulantaran mung aribadah kalakah doraka ka Allah ieu lauk teh ngadatangan ieu kaum Hawariyin teh datang 40 poe tah ka kaum Hawariyin. Ayeuna yajtami'u 'alaiha al-fuqara wal agniya wasigharu wal kabar wal kabai wa yakuluna hatta idza fa'al fai torot wahum yang duruna fi dhilliha. Aya deui nu nyebutkeun datangna ieu lauk teh 40 poe kumpul kana eta hidangan gitu makan tuangeun hidangan teh jalma-jalma nu fakir jadi taruangna teh datangna eta hidangan teh 40 poe jadi 40 poe lain poe harita hungkul aya nu nyebatkeun tuangna teh sakabeh masyarakat di dinya nuang eta hidangan teh seep-seep 40 poe 40 dinten nu pakir nuang lain nu pakir hungkul nu bala leunghar oge nuang eta hidangan ti Allah ti langit teh budak laleutik nuang karolot-kolot oge nuang sadayana yakuluna naruang eta tuangeun aya nu nyebatkeun 40 dinten hatta idza fa'afe sehingga di mana-mana gat naon alfai perjanjian sehingga geus beak geus habis sakumaha nu dijanjikeun tegasna 40 poe torot ya hidangan teh ngapung deui hiber deui ka mana ka langit gitu nya sampai hiber deui ka langit itu wahum yang duruna fi dhilliha bari ieu kaum Hawariyin teh ningalikeun kana naon iuh-iuhna eta hidangan teh anu dibawa ku mega deui teh dibawa ka langit kan ningalieun tara langah kabehanana oge da geus 40 poe ningali eta kaum-kaum merek mudak leutik pakir beunghar kolot budak sagala sadayana ningali kana iuhna eta makanan tadi teh anu balik deui ka mana hiber deui ka langit sangtos kitu walam yakul minha pakirun jeung teu adahar min hatena eta hidangan saha pakirun nu pakir teh teu naruang cenah kecuali nu nuang teh saha illa ghaniyun kecuali nu beunghar muddata umrihi sepanjang umurna ieu nu beunghar munah barang dahar we unggul nu saha jalma-jalma nu bala leunghar anu pakir teu kabagian wala maridun gitu jeung nu gering oge teu kabagian da kapiheulaan nu gering meureun hese ngalengkahna teu kabagian kecuali nu ngadalahar teh ila bariun anu nyebutkeun anu naon anu calageur nu sarehat pakpik pek barang dahar di dinya walayam rid jeung teu gering ieu marid teh ti saprak harita nu gering naon nuang ketika aya nu gering nuang eta hidangan ti langit teh maka eta teu gering deui abadan salawasna cager we sajabana keur ngaleungitkeun lapar teh eta tuangeun hidangan ti langit teh jadi naon jadi muncak bahasa ayeuna mah jadi lanong oge trapi jadi lanong nu garering jadi calageur karena itu mah kakawasan Gusti Allah santos kitu summa auha terus weh ngawahyukeun sa Allah taala Gusti Allah taala ila Isa alaihi salam ka Nabi Isa alaihi salam saur Allah an aja'ala kana yen supaya ngajadikeun ieu Nabi Isa maidati kana maidah kami saur Allah ngajadikeun maidah hidangan ti Allah fil fuqara'i supaya ieu hidangan khusus keur jalma-jalma nu fakir khusus keur jalma-jalma nu gering wal maradi sareng jalma-jalma anu garering jalma nu pakir nu miskin nu gering keun weh nu beunghar mah dunal agniai tong dibere tuangeun tong dibere dahareun hidangan ti langit eta nu bala leunghar mah wal ai sareng jalmi-jalma nu calageur nu sarehat mah tong dibere naon eta hidangan anu ti langit teh santos kitu padtoroba terus weh riweuh sahaan nasu jalma-jalma sababaya parentah naon aya parentah wahyu Allah melalui Nabi Isa ka Nabi Isa bahwa ieu hidangan ti Allah datang hidangan teh khusus hidangan salajengna teh khusus ke jalma nu palakir khusus ke jalma nu garering anu beunghar mantong dibere tuangeun anu calageur mah tong dibere tuangeun khusus ke anu garering takulantaran kitu riweuh tah saana jalma-jalma teh lidalika karena itu teh
karena nu beunghar ulah nuang, nu sehat ulah nuang, riweuh da sarua urang oge jelema, sarua urang oge umat Nabi Isa kitu meureunna. Tasantos kitu pamusikho terus weh disalin rupa itunya, disalin rupa ieu jalma-jalma teh nu beunghar pan geus ngasaan ieu mah datang hidangan khusus keur anu naon nu palakir deui, anu calager geus ulah sok meakeun anu paki anu garering atuh ieu mah khusus ke nu gering, tah kalakah riweuh keukeuh riweuh sarakah akhirna disalin rupa weh minhum eta tetep tina salin rupana ieu nas ieu jalma-jalma nu rariweuh tadi teh manari aya jalma musikho anu disalin rupa ieu man aya jalma nu disalin rupa pas bahu maka jaradi we kaum khawariyin, aya anu jadi disalin rupana teh khonaziro eta jadi pirang-pirang bagong, jadi we salin rupa wajahna jadi bagong da bongan teu nurut kana parentah Nabi Isa, secara teu langsung teu nurut kana parentah Gusti Allah. Tah geus jaradi naon? Geus jaradi bagong ieu kaum Hawariyin yas'auna lalempang ieu kaum Hawariyin teh bitorokoti dipiturukoti dina pirang-pirang jalan lalempang init-initan wayakuluna jeung barang dahar ieu kaum Hawariyin nu beungeutna wajahna geus jaradi bagong al udrota ngadahar kana naon kana tahi pil haswasi dina jukut. Barang dahar teh ngadaharan jukut, ngadaharan taih nu dina jukut, padahal eta teh asalna jelema anu teu bersyukur ka Gusti Allah, kalaka maksiat ka saha ka Gusti Allah, akhirna disalin rupa jadi bagong, geus jadi bagong mah ngadaharan jukut, ngadaharan taih weh nu aya dina jukut. Naudzubillahi min dalik. Santos kitu palammaroa samangsa-mangsa ningal saha annasu jalma-jalma dalika kana itu kaum Hawariyin nu disalin rupa geus jaradi bagong teh pazau terus weh nyangka ieu kaum Hawariyin ila Isa kana Nabi Isa pajau perebutan daratang lain nyangka daratang kitu berebutan datang ka mana ka Nabi Isa wabakau jeung careurik geus kitu mah eta jalma-jalma teh datang ka Nabi Isa alal manam suhina kana nu disalin rupa kabeh datang memohon-mohon ka Nabi Isa supaya dibalikeun deui kana naon kana rupa jelema deui geus kitu mah careurik geus silih naon aya anu geus jaradi bagong ieu dulurna anu dulurna can jadi bagong datang deui ka Nabi Isa ceurik memohon supaya salakina dibalikeun deui saperti jelema tah santos kitu palamma absorot al khonajiru Isa alaihi salam bakat wa ja'alat yatifu bihi alaihi salam wa ja'ala yad'uhum bi asmaihim wahidan ba'da wahidin payabkuna wa yasiruna bi ru'usihim wala yaqdiruna alal kalami fa'asau bi salasati ayamin summa halaku. Santos kitu terus weh eta palama absorot al khonajir samang-samangsa ningali ieu bagong-bagong teh anu asalna jelema ningali ka Nabi Isa alaihi salam ieu bagong nu asalna jelema bakat careurik ieu bagong teh careurik ka Nabi Isa memohon-mohon ka Nabi Isa wajah alat ngajadikeun ieu bagong teh yutipu biha muter teureun memohon ieu bagong nu geus jadi asalna jelema jadi bagong ngurilingan Nabi Musa terus-terusan nangis ceurik ieu bagong nu asalna jelema hayang naon hayang dijadikeun ku Nabi Isa yad'u wa ja'ala yad'uhum hayang naon hayang weh dijadikeun ku Nabi Isa ngaduaa deui Nabi Isa supaya balik deui kana naon
balik deui kana wajah jelema-jelema deui bi asmaihim bari dipanggil ngaranna hiji-hijina ieu jalma-jalma wahidan ba'da wahidin supaya panggil saurang supaya balik deui jadi jelema payabguna wa yasyiruna biruusihim pan disurupa bagong kabeh dipanggilan ku Nabi Isa teh da apal ieu jelema nu membengkang nu maksiat ka Allah maksiat doraka ka Nabi Isa teturut dipanggil saurang-saurang bagong misalnya pulan nyamperkeun weh maneh bener pulan ungeuk eta bagong teh bagong hiji deui hei pulan bin pulan nyamperkeun itu bagong teh isyarah ku sirahna ungeuk ngan eta bagong kabeh geus dipanggilan hiji-hijina jelema anu geus jadi bagong teh disalin rupa jadi bagong ku Allah layak diruna alal kalami ieu bagong teh teu bisa ngomong hanya sebatas isyarah akhirna pa'asau salasata ayamin eta harirup ieu jelema nu salin rupa jadi bagong teh harirupna teh salasata ayamin tilu poe kitu we akhirna summa halaku jadi weh raruksak maraot teh ieu bagong-bagong nu asalna tina jelema jadi bagong naudzubillahi min dzalik hadirin jamaah ahli pangaosan sadayana tina eta kisah kaum Hawariyun kangge urang ambil pelajaran ternyata ketika urang ngadua ka Allah hoyong dipapadian rizki kade ulah hilap anu naon ulah hilap urang bersyukur ka Allah anu parantos maparinan rizki sabab janji Allah dina Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum lamun aranjeun syukuran ka kami nu bersyukuran ka kami maka ku kami saur Allah bakal ditambahan nikmat nu berlipat ganda sabalikna wa in kafartum inna adzabil syadid lamun aranjeun kufuran tegasna teu bersyukur ka Allah maka kufuran ka Allah maka tunggu tanggal maina siksa kami nu sangat pedih ta eta di antarana kaum Hawariyin oko pangaduakeun ka Nabi Isa supaya turun hidangan setelah turun hidangan diijabah ku Allah ti langit langsung turun aranjeunna tos tuang warareg lain naon lain turut ka Allah lain bersyukur ka Allah lain turut ka Rasulna ka Nabi Isa kalakah membengkang kalakah doraka maksiat akhirna naudzubillahi min dzalik maranehna ku Allah dijaradikeun anjing jeung monyet naudzubillahi min dzalik hadirin jamaah pangaosan anu kusim kuring dihormati rupina kisah pangaosan sareng kisah dina pangaosan dinten ayeuna cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring anu ngaduk gigina umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna mangga urang tutup sasarengan ku doa majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.